أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأزواجه ذريته وأولاده والصحابة أجمعين خصوصا مولانا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مولانا حجة الإسلام بركة لنا ما بحمد محمد بن محمد الغزالي شيخنا ومرشدنا الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه مولانا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه شيخنا ومرشدنا كي حجي محمد يحيى كي أحمد طه ثم خصوصا لحضرته سيدي أصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وأهل سلسلتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah sayyidina habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah wa walah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Hadratil afadil al-mukarramin anu kalindang dipihormat para sepuh-sepuh sadayana, para kiai, para ajengan, para aparatur pemerintahan, oge wabil khusus para ibu-ibu, bapak-bapak sadayana nu sami rawuh di tempat. Mudah-mudahan berkahna orang sasarangan dina wengi ayeuna dina acara anu mulia nyata saja ngagungkeun ngamuliakeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jadi wasilah jadi cukang lantaran kabagjaan kasalamatan orang sadayana dunia sinareng akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulur-dulur sadayana lamun dek nyaritakeun keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta moal kaitung sabab Nabi teh makhluk anu paling luar biasa. Nabi teh hiji jalma anu paling dipika cinta ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aya hiji dawuh Nabi anu ngadawuhkeun al-jannatu hurrimat ada jamil anbiya hatta adkhulaha wa hurrimat ada jami'il umami hatta tadkhulaha ummati. Cek Nabi surga diharamkeun ku Allah ka sakabeh para nabi para rasul sancan kami asup ka jero surga. Oge diharamkeun ka sakabeh umat para nabi para rasul samemeh umat kami asup ka surga. Bahkan aya hiji dawuh Nabi nyata anjeunna ngadawuhkeun ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Kami teh pamimpin sakabeh anak Adam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam jeung sakabehna eta di sahandapeun bendera kami engke dina yaumil kiamah. Loba kaistimewaan, loba keagungan, teu kaitung nu ngabahas tentang muliana agungna junjunan sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun moal hebat Nabi teh, moal agung Nabi teh, moal istimewa Nabi teh keur saha? Keur jalma-jalma anu henteu yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Nabi agung teh keur jalma anu hayang menang ridha Allah jeung salamet di akhirat. Nabi luar biasa teh keur jalma anu hayang menang ridha Allah jeung salamet di akhirat.
Jadi nabi teh henteu agung kersaha kerjal manu teu hayang salamet di akhirat, teu hayang menang ridha Allah Subhanahu wa taala. Matak dina Quran didawuhkeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tapi kersaha liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Tah maksudna kari urang weh introspeksi, kari urang mariksa diri urang sarerea. Ari urang hayang ridha Allah atau hayang beunghar gitu. Ari urang hayang ka surga apa hayang loba duit, kari tanya eta dina hate urang masing-masing. Matak hese lamun jelema hayang loba duit dibawa ka pangeran hese. Da ka pangeran mah kudu beak duit. Nah kumaha kitu beak duit teh kudu sedekah, kudu sedekah, itu kudu kifarat. Lamun hayang ka pangeran, gitu. Hese matak moal akur, matak naha jelema bet hararese diajak bener, dati hayang bener. Tong ngomong batur doraka, urang we di dieu, nu hadir di dieu sararea minangana hayang salamet di akhirat apa hayang loba duit sakitu we. Pertanyaan nya da asa eueuh nu hayang salamet di akhirat sok we ngacung mana nu hayang salamet di akhirat kabeh ge hayang beunghar gitu hayang lega tanah hayang payu dagang hese mantak lagi diajak bener na teh hese gitu tah lamun diajak usaha sumanget kabeh wih urang ngalah duit usaha wih langsung curing hak ngobrol lagi semangat naon sabab dasar jeung kahayang tak itu maksudna mah sarareanya matak teu kudu nyalah-nyalahkeun batur, teu kudu ngagogoreng batur. Urang we urang nu aya di dieu urang hayang ka mana kitu, urang hayang naon kitu meureun kari kitu. Dalamun ngalamun mah ceuk ngalamun ieu mah Kang da mending keneh jelema beunghar paeh ka neraka daripada jelema miskin paeh ka neraka. Ngomongkan mening dua anak ge da eueuh meningna ngan ieu mah mening nah make mening nu beunghar paeh ka neraka nu beunghar mah ngasaan heula ngasaan mobil alus ngasaan ulin beh dieuna meureun nyanung nu beunghar mah kitu pan ngasaan heula pan ngasaan heula ka ditu ngasaan heula ka dieu paeh ka neraka umpamana datara ibadah teh ceuk urang mah leuheung daripada model urang. Model orang mah nya hirup miskin susah eukeur kan masalah loba coba kumaha mun paeh ka neraka nya rugi pisan Bang rugi pisan da kabeh nu hadir di dieu urang yakin malah miskin kabeh itu jelema miskin kabeh nu hadir nah make yakin gitu dan nu beunghar mah moal di dieu ceuk moal nu beunghar mah tuh keur di Panganaran malam minggu teh nu beunghar mah keur di hotel keur ulin nu beunghar mah matak di dia halal hadir muludan ge jelema karo-karo kabeh jelema miskin dah sok ngaku nya dan ngomong lagi urang sarua kokoro da aing beunghar moal di dia yang keur di Mekah umroh aing meureun gitu nya bener teh gitu mata kadang-kadang kokoro teh kudu atoh Kak miskin teh kudu atoh dan rata-rata nu daraik ngaji mah nu kokoro nu beunghar mah jarang nu ngaji rata-rata nu tahajud di peuting mah nu sarusa nu loba hutang nu beunghar mah iraha tahajud hes we nya sok nu kokoro mah siga urang nu loba hutang hudang tengah peuting teh sujud Gusti abdi teh alus teh alus teh gitu cek Imam Ibn Athaillah mah lamun kamiskinan ngadorong urang kana deukeut ka Allah eta teh ngaranna anugerah daripada kabeungharan anu ngajauhkeun urang ti Gusti kitu. Mantak aya jelema teh nu ka surgana teh pinuh dengan kesadaran siga para ulama, para aulia. Aya jelema nu ka surgana teh memang digiring ku paksaan. Ngaranna takdir. Jadi jelepan KBG takdir, ahli neraka takdir, ahli surga takdir. Ngan jelema nu ahli surga mah digiring ku takdir, gitu. Jadi ulah we gitu doraka teh.
dek dorakat teu boga modal Kang siga urang panuran teh hayang dorakat teh siga batur ngan teu gablek modal pan jadi cicing di imah gitu Pak gitu teu hayang tahajud teh ngan kasedek hutang jadi we tahajud gitu Pak teu hayang wiridan teh gitu mun kasedek kumaha masalah jadi wiridan teh digiring ku takdir supaya salah mata kudu atoh susah teh tak tong bala leunghar lah kira-kira matak edan mah ngesesa rusah we gitu ngarah deket ka pangeran kitu hikmat teh apa cek Imam Ghazali mah sagala rupa teh ceu aya cek Imam Ghazali mah disebutna teh maqasidul umur teh sasaran utamana naon siga urang hirup sasaran utama hirup naon cok sararea mikir saeutik keun bae pan itu tengah peuting lin nah sasaran hirup naon hok bingung da loba apa keun bae gampangkeun sararea hirup teh hayang geus gampang kan hayang bahagia keun ieu mah cek dina Ihya pake teh hangat cek Imam Ghazali di mana jelema ku Allah dibere 3 perkara ibarat dibere dunia jeung saeusina cek Imam Ghazali tempona Ihya aya ngaji matak lagi hiji dibere dahar dicukupkeun kadaharanana hiji tah kadua dibere cager katilu dibere aman hiji aman dua cukup dahareun tilu cager siga teu pirapan naon orang artikeun sugan rada ngarti saeutik milih ce ya mending nu mana milih mikir saeutik ku salaki urang diberi duit 100 juta tong protes pan ngalamun maneh urang ku salaki diberi duit 100 atoh teu atoh cek salaki cicing maneh di imahnya tong ka mana kunci di jero imah dikunci kabeh di luar dikerem 3 bulan duit 100 hiji can angeus cicing heula nu kadua ku salaki diberi duit 2 juta ya kerjajan 2 juta cicing di imah maneh tong ka mana dikunci sarua 3 bulan ngan di jero imah nah ya nu kadua mah aya Indomie 10 dus aya beas 2 kintal aya gas kabeh kumplit dahareun milih nu mana nu kahiji nu kadua nu kahiji nu kadua nu milih nu kahiji sia teu ngadengekeun berarti hal loba duit kitu nyatu mah paeh atuh da ngadahar kertas nya pira korek ngadahar kertas mah keur naon loba duit lamun teu dahar jadi duit teh keur naon duit teh keur naon heulaanan we bae keur naon keur dahar ai mah nih orang nanya ke orang dia saha di dia nu eureun dahar nu geus eureun dahar saha eueuh ai maneh nya nu puguh mah teu kada namun susah wae atuh hirup hayang naon hirup apa keur dahar ge tuh urang ditawaran dahar ku nu boga imah ku Sohibul Hajat aing wareg curan keulak teu kadahar dahareun teh nyana mah hiji 2 cager siga teu pira cager teh kamari ka urang aya tamu ting 2 ting 3 poe ka tukang cenah jelema beunghar cenah urang teu nyaho teu apal cenah jelema beunghar lain urang Cigonewah lain bisa aya urang Cigonewah itu eureun teh dihareup naik mobil teh turun dihareup ceuk urang teh ka tukang da ruang tamuna di tukang lempang lila teh lempangna teh lila tungguan ku urang gek ke diuk haheho geus diuk teh Pak Haji ke cenah ajengan cicing heula geus rada kakarek ngomong kunaon teh Kang Haji kunaon nyeri cenah lempang teh ajengan uluh nyeri cikur kunaon nyeri kakara kamari cenah dirak-rak gitu di operasi bypass jantung nu kieu diragaji cenah dibelah bejana beunghar panjang ngobrol teh kurang ditanya
kumaha ayeuna haji duit teh aya hargana eueuh ajengan eueuh demi Allah eueuh make demi Allah saya ngomong lagi eueuh hargana duit teh hayang cager ayeuna mah ajengan leumpang ge nyeri ngarenghap ge nyeri cek main ieu mah kieu Pak Haji ngalamun duit Pak Haji teh kabeh leungit ieu mah eueuh tapi ditukeran jeung cager daek ajengan daek demi Allah lagi daek duit cokot jing kabeh ngan urang garansi tuh sia nu beunghar teh urang ayeuna cager teh nya sia hayang naon atuh mun riweuh hirup pan geus cagerna ge nya pan tadi keur naon beunghar ai gering nya bener teh matak ilmu teh kudu diasupkeun kana otak mah lain dina ceuli unggul urang mah pan lamun ngaji teh disimpen dina teh disalur-salurkeun bonge we tungtungna teh dari dia numpuk dina ceuli jadi we bonge matak cirina bonge teh mun mineng ngadenge pengajian teh aral pan saji ngaji deui teh ciri bonge teh gitu geus ngaji deui eta teh rata-rata meunang ngajina teh disimpen dina ceuli mah tara disalurkeun jadi mepeg kuduna disalurkeun kana otak tah tina otak salurkeun kana hate dua ngerti kan tilu aman sok urang mah pan geus alhamdulillah aman di negara urang Indonesia di kampung urang di lemur urang aman bom bangsat garong aman orang tibra sare ngeunah sare ngeunah dahar nu ngudag-ngudag erek main hayang naon atuh nya matak cek Imam Ghazali dina Ihya jelema teh saalam dunia teh neangan kariweuh matak kudu ngaji teh kitu jelema ngaji mah bray caang hirup teh jelema teh saalam dunia teh neangan kariweuh aya parawan neng jadi parawan sare tibra ulin jajan baso belegungna parawan jol hayang kawin jadi riweuhnya seuri ieu mah karek ngarti riweuh mah kawin teh bujeng-bujeng ka dieuna kitu memehna ge geus riweuh kawin kudu nyewa tena nyewa son ngonang tukang eta terbang wah kudu al amir teh wah panjang terbang al madar parupa gitu ba panjang kudu hajat eta teh keur kawinna beres kawin ngeunah cek saha sia ngeunah dereunuh pan 8 bulan beres dereunuh nyusuan geus nyusuan teh gede budak teh antar-antarkeun antar jemput TK pan TK teh antar jemput terus SD SMP SMA gede budak teh geus gede teh hayang kawin deh nya ngawinkeun urang teh bapak kelo jelema coba sadara lieur jelema pikiran jelema teh kabeh hayang riweuh sare ngeunah pangangguran juga urangnya udud pan ngopi dar hayang gawe Aisyah atuh riweuh kudu digawe kudu asup jam 7 balik jam 5 gitu pun hayang bisnis atuh jadi riweuh nya teu bisa kitu cenah Mang Haji dan memang kitu alam dunia matak mah ku aing di bejaan dunia mah riweuh ai mani kitu jeung jelema teh atoh diri riweuh teh siga ayeuna kan dar hayang muludan jadi we riweuh cik aing nya nyawa panggung nyawa son dah hayang mulu tuh maksudna tah mata lamun jelema teu make ilmu teu ngaji ceuk Kang rugi nya riweuhnya capek nya teu meunang ganya coba lamun make niat nu alus pan dina agama urang dina ajaran urang aya niat anu alus niat ngagungkeun Kangjeng Nabi jadi ibadah meunang ganyaran niat migawe sunnah Kangjeng Nabi jadi ibadah jadi ganyaran mun usaha niat neangan anu
halal jadi ibadah jadi ganya tah niat eta teh penting dina hirup urang kitu maksud teh urang mah tong nu lain-lain urusan niat loba poho urusan niat loba poho gitu matak hirup urang mah jarang nu jadi ibadah gitu maksudna sararea tah diriungkeun kieu teh ngagungkeun Kangjeng Nabi teh ulah poho sararea ka Kangjeng Nabi di mana inget ka Nabi sia cager hirup teh bager lamun inget ka Kangjeng Nabi punten nih masih ga urang kamari aya barudak di dieu teh pika sebeleun di Cibogo pika sebeleun amak pokona mah urang geus nyokot awi ceuk deuk digebuk ku aing budak teh takol sirahna goblok gitu Pak sebeleun pisan arek digebuk inget ka Kangjeng Nabi aing inget terjadi gitu naon sabab dan Nabi mah bager Nabi mah gede hampura gitu Nabi mah gede hampura jelemana teh urang teh diajarkeun dititah nurutan akhlakna Kangjeng keun bae lah hampura we keun da barudak ngaranna ge hampura cager gitu urang mah mineng ye urang ieu mah mineng asup ka cai teh sok poho asup ka cai teh sok poho sok suku katuhu heula kadang mun make senal ge sok poho sok suku kencah heula eta barokah loba onangan depan muludan teh jadi minang nyaritakeun Kangjeng jadi lamun asup ka cai suku katuhu heula teh sok kaluar deui urang mah astagfirullahaladzim gitu kan sunnahna di mana asup ka jero WC teh suku kencah tuh ingat ka Nabi mah ibadah siga mani besok orang inget mun mani orang manyur lamun mani make gayung di banjur ya atau lamun dina pancuran kira-kira tak kencah heula tak katuhu heula kira-kira biasana orang inget heula tong jawab lamun aya nu ngajawab katuhu heula aing teu percaya teu aing teu percaya da tegenaheun aya sok ku gayung gitu ka dieu heula moal geunaheun moal tandu geunaheun mah ka dieu heula matak tong diajar ngabohong pikir-pikir heula aja aing mun mani ieu mah tak katuh heula tak kencah heula rata-rata kencah heula sok we inget-inget nah mah kayak gitu da teu geunaheun katuh heula mah kabeh ge ka kencah heula eta teh teu sunat ceun gitu teh Kang teu jadi ganjaran teh manina teh dan mani teh sunatna teh tak katuhu mata lamun jelema ngait jeung Nabi inget ka Nabi ditungtun ibadahna teh sakabeh gerak-gerikna teh jadi ibadah lamun ceuk bahasa tasawuf mah aya irtibat aya pertalian jeung Kangjengna di mana nyambung jeung Nabi di mana irtibat jeung Nabi pasti keku Nabi diingetan kitu maksudna nyamung jeung Nabi diingetan ibadah nyamung jeung Nabi menang rahmat ti Allah nyamung jeung Nabi deket ke Allah teh kitu cek pendapat urang mah inget jadi robah pagaweana teh da inget ka Nabi teh inget ka Kangjeng Nabi robah kumaha ajaran jeung tuntunan Kangjeng Nabi kitu maksudna mata lamun jelema jauh ti Kangjeng Nabi jauh tina ajaran Nabi jauh seta ti Allah subhanahu wa ta'ala hartina kumaha jauh tina deket ke Allah subhanahu wa ta'ala kitu namun urang rek sadar matak dibalikan deui tadi neangan naon atuh hayang naon atuh gitu sararea da moal beunghar urang mah moal urang di bejaan moal sia teh moal beunghar naon sabab da jelema beunghar mah kudu tohpati jiwa raga dah hese atuh kakarak dagang kudu salat lohor nya beres lohor keur ngeunah ngaladangan kudu salat asar gitu Pak beres ya mujuhna payu dagang teh kudu rutina pan pika sebeleun teh jadi moal beunghar Aisyah moal da dihalang mun hayang beunghar tinggalkeun kabeh salat eureun ngaji urut cik usahanya insyaallah beunghar ngan ka neraka kitu ngan
dah kagok sok mana bayangkeun mana mengbal perembong keur ngeunah mengbal kudu eureun hayang ngompol geus ngompol der deui mengbal eureun deui kudu nginum pan teu kawur meureun matak mengbal ge moal bener lamun loba istri matak urang mah geus tong hayang beunghar hayang ka surga da moal beunghar moal ku aing di bejaan rudet bangsa urang mah hese hese da bener atuh sok pikiran ai batur mah sare kurang salat tara ngaji tara terus ngaduk-duk mikiran beung tah matak baleungan batur mah kitu da ditinggalkeun kabeh da hayang beunghar kitu ai urang mah pan maneg mayong kitu pan kakarak payu saeutik jarah tutup atuh toko teh kakarak rame saeutik umroh atuh tutup deui kitu pan kakarak payu saeutik rutinan ngaji kan teu kaur kitu pan matak hese beunghar matak lain ulah beunghar ce Kang maksudna ulah geus lah maksudna kieu we kurang di bejaan lamun cita-cita teu lulus tong keukeuh wae ganti cita-cita paham teu contoh kieu urang teh hayang meuli Pajero hayang meuli Pajero geus 3 tahun teu kabeuli wa geus ganti kana PCX we kitu maksud teh ganti kana PCX ka PCX mah kabeuli gerah hatina ganti haluan ganti cita-cita pan tiba heula urang teh hayang beunghar tapi ka ayeuna can beunghar geus ganti haluan hayang salamet di akhirat geus we kitu hayang salamet nu tadi teh mimiti leuheung beunghar heula mah paeh ka neraka ge leuheung beunghar heula mah ieu mah beunghar henteu susah heueuh paeh kudu ka neraka kan rugi dua kali geus ayeuna mah tah ayeuna urang teh pan muludan ieu kabeneran ieu teh momen nu luar biasa keur saha keur urang ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala ngadeukeutkeun diri ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gedunya sararea diajar ngadeukeutkeun diri ka Kangjeng Nabi tah hiji migawe sunnah Kangjeng Nabi dua gitu diantarana teh ngalobakeun maca shalawat ka Kangjeng Nabi diantarana teh lobakeun maca shalawat supaya urang katarik kabawa inget wae ka Kangjeng Nabi gitu terus migawe sunnahna Nabi tangke di mana urang geus inget wae ka Nabi insyaallah sabab Allah ngadawuhkeun innal ladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana mimitina urang heula mujahadah urang heula ka Allah ngadeukeutkeun diri urang heula mujahadah ngadeukeutkeun diri ka Kangjeng Nabi terus take di mana geus nyaan lanahdiyannahum subulana maka Allah anu nuduhkeun urang kana jalan nu dipikari Allah ku Allah maka Nabi bakal ngajak urang narik urang dibawa kana jalan nu dipikari Allah ku Allah engke diingetan gitu sigala mun rek sare lamun jelema inget ka Nabi mah rek sare teh kieu pas rek sare ngahulang ai Nabi kulemna kumaha itu Nabi mah da nyangirah ngaler cek riwayat ngolem nanti kolom nanti yang harap kiblat hadina nyanyi ngagigit sakapeung mah bantal nanti ku pananganana cek riwayat tak jelema ingatkan Nabi mah nu tadi nanang karakter jadi nyangigit gitu lamun teh yang harap kiblat robah sarena teh jadi malik kakib gitu maksudnya jelema nu ingatkan Nabi mah dina sarena ge ibadah pan sare teh jarang nu langsung reup jarang ban jarang atuh lamun teu ripuh-ripuh teuing inget deui ka Kangjeng Nabi cek Nabi titah naon memeh sare titah maca ayat kursi titah maca kulhu titah maca al-falaq titah maca Anas titah maca akhir surat Baqarah apal akhir surat Baqarah apal jigula pokona mah kusia teangan nya eta tah baca tak daripada ngalamun nalajo TikTok ai maneh jadi ayeuna mah nu sarare teh nyetel TikTok memeh sare TikTok tungtungna teu molor-molor da panasaran jam 2 karak molorna teh
subuh we kaberangan geus pareuman HP na inget ka Kangjengna Nabi memeh saret tangke di mana hudang saret lain inget karena hutang ce tapi inget cek Nabi lamun hudang saret kudu kumaha kudu ngadoa maca doa anu urang poho teh tara teu apal teh apa doana apal meureun Allahumma barik lana nah ya Allah dari apal kumaha tara alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin ingat eta teh ibadah mang siga teu pira eta teh ibadah ngan urangna belet teu nyaho eta teh ibadah jadi urang mau ibadah teh kudu ka Makkah wae lamun umroh asa ibadah gitu lamun haji asa lamun hudang sare maca doa mah teu asa ibadah belegugna urang dikit da poho we ka Kangjeng Nabi ditungtun teh lamun inget ka Nabi mah ka WC ditungtun inget ka Nabi pan kudu kumaha kaluar ti WC kudu kumaha inget ka Nabi gok jeung pamajikan ge da inget ka Kangjeng Nabi di mana jelema inget ka Nabi mamang gok jeung pamajikan teh nu tadina hayang nyekek teh cager cager beneran milang nempo pamajikan gitu kan ngan inget ka Kangjengna Gusti gitu Kangjeng Nabi mah itu Kangjeng Nabi mah inget ai urang saha itu cager hate kitu inget ka Kangjeng Nabi menjadi soleh we jelema teh aneh inget ka Nabi teh jadi soleh matak aya dawuh ulama saha jelema nu teu boga guru anu mursyid maka cukup nabina jadi guru mursyid hatina balik kabeh ka Kangjeng Nabi balik deui kana judul mimiti nya sararea geus pokona mah tong mikiran hayang beunghar geus lieur nya ieu nu lalaki tong mikiran hayang nyanung geus lah lain bagian urang ka urang mah kolot geus bari ngepan geus eta mah bagian batur weh nya tong mikiran hayangnya nyanung ayeuna mah pikiranna ganti hayang salamet di akhirat hayang menang ridha Allah geus kitu omean salat ayeuna mah wudu benerkeun nu tadi teh make sendal asup ka WC erek sare hudang sare gitu make pakaian tangke di mana eta rapih tartib naik teh naik kete aya pikiran kieu mang teh aing naon deui nya gitu maca Quran cah gitu kete engke eta mah geus nu hanap-hanapna beres gitu nu leutikna beres kete geus maca Quran teh cangkeul tutup naon deui ai zikir maca di kitu kete ceuk tah di mana mineng kituna teh ngeunah hirup teh nikmat ngeunah bray inget teh ka pangeran Gusti gitu Gusti inget teh kitu bae sangsara ge asal ka surga we kitu bae ripuh oge asal salamet di akhir dia geus cager eta di mana geus nepi kana derajat bae cager bae teh bahasa luar biasa bae aing mah ripuh ge asal menang duit bae aing mah dihina ge asal bukan ge bae kan teh bae eta teh bae teh bahasa luar biasa ngan ku urang tara dipake kuduna dipake bae aing mah sangsara ge asal ka surga bae aing mah teu nyanung oge kitu pan asal ka surga cek lalaki teh mah ceuk kitu pan bae aing kitu eta teh luar biasa eta teh jadikeun sumanget dina kahirupan urang pan sakabehna ge ilmu teh kabeh nunjukkeun atawa nuduhkeun urang ka Gusti Allah sakabeh ilmu teh tamemeh ka Allah teh nunjukkeun heula kana diri urang saha urang engkena di mana nyaho urang apal saha Allah di mana saha urang nyaho urang apal saha Kangjengna Nabi matak di mana urang teu nyaho urang moal nyaho ka Allah di mana urang teu wawuh ka urang moal nyaho ka Kangjengna Nabi saha urang teh manusia makhluk Allah saha urang teh umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta pelajari sekolah matak cek ulama mah eueuh jelema anu sampurna cek ulama mah sampurnana jelema teh kusabab teu sampurna
balikan deui cik ulama ieu mun cik urang sampurnana jelema teh kusabab jelema teh teu sampurna. Dan nu jadi jelema asli mah kudu mawa tai ceuk ka mamana. Jelema asli mah kudu aya taian dina beuteungna teh. Dan nu eueuh taian mah robot. Lain jelema. Bener teu? Ai tai teh pan kotor. Heh? Di jero beuteung urang teh aya taian. Tuluy kudu aya getihan jelema. Tuluy kudu aya bakteri dina jero beuteungna. Tuluy kudu aya ciduhan. Da eueuh ciduh mah paeh. Eueuh ciduhan mah paeh. Jelema teh kudu aya ciduhan, kudu aya lehoan jelema teh. Kudu aya cileuhan ngaranna jelema. Matak cek paribahasa tidak ada gading yang tak retak. Orsinilna gading gajah terretak. Lamun rata mah akrilik. Lamun mulus akrilik, apa akrilik? Plastik. Mulus mah plastik. Gading nu asli mah retak. Tamatak jelema nu asli mah pasti kurang. Oh, nu sampurna jelema mah. Jago sia dina ngaji, cantang tu dina tani. Jago dina tani, cantang tu dina dagang. Jago dina dagang, cantang tu gitu minangana mah dina naon? Dina olahraga. Oh, naon gitu. Jelema mah eueuh nu sampurna. Termasuk jelema teh loba kurang jeung loba salah. Ciri jelema dan utara salah mah malaikat mah. Mun teh mah jelema salah babari kali tobat ka Gusti Allah. Da Gusti Allah mah lautan hampura. Kitu nya aing mekeun batur leuting beda teh nya tah kitu. Oh kitu lah pokona mah urang bebarengan soleh geus orang bebarengan ka Gusti Allah. Orang bebarengan ngadeukeutkeun diri ka Allah oge make wasilah juga ngelantaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka habba ilayna minal ma'il barid. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridhan illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir sakitu nu kapihatur hapunten pisannya sagala rupina. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.